Well, tingnan mo ka. Si Bos Napa tuh. Daripada si Besti kumana sih teh. Kita wajib. Ini parah nih. Aduh, udah aing HP beak pisan baterai euy. Minjem HP sakedeung. Hah? Minjem HP. Salu lagi, Bang. Minjem HP sakedeung nu aing nelpon pamajikan, nu aing pareum pisan baterainya beak baterai. Aing hampura yok. Moyang itu bukan itu kumaha kita disawerkeun. HP cek aing minjem HP. Minjem HP. Di pejahan, teu duit, yuk pernah disawerkeun. Aduh, HP cek aing teh goblok. ah anjing, liar aing budak mah. Punten atuh ai. Ya budak, minjem HP aing nelpon pamajikan aing nu aing baterainya paeh ieu. Tah, Teu atuh kumaha aing teh boga duit. Teu pernah disawerkeun. minjem HP. Sama anjing. Beneran ya SUP euy, aing janjian jeung awewe minjem motor ah. Pi, Pinjam motor sakedap. Oh, dia sih awewe euy. aing minjem rek janjian. Pinjam ku aing. Sok. Kadang Pi, Oh, sok. Hai. Well. aing teh mah rek minjem. Aing, Tapi artinya, ya, sok. bos, yo, minjem motor lah sakedeung. Ke mana? Aya janjian sakedeung jalan tuh. Bila mah. Mau masak sakedeung bos, kalam kek kuing. Dibere ieu bos. Oh, sok atuh. Rangga. Bung aing mesin pemohon pamajikan. Oh, ulah atuh kita daguan banyak ada mau lihat ieu. Martabak we, martabak. Oke, siap martabak mah. Martabak dua. Aku mau udah nungguin A dari tadi, dari Asar di sini. Ya, maaf, telat. Maklum motornya tadi dipinjam sama temen. Dipinjam-pinjamkan terus sih ke teman. Sumat doyok itu pakai motor siapa? Oke. Si Upi nanyakeun motor teh lagi dipake ngahelar. Doyok mah kan pisat. Aing. Si mah bege motor batur segala aing geus agul. Ya aing motor saha deui maneh? Pan aing tadi geus ngomong aing geus janjian ka si Besti. Sawer nu heula ieu mah. Aing motor aing atuh meuli heula. Aing motor mana mau tiba tadi ge barbot nginjem jeung aing. Pan aing meuli aing mah bieu aing nu nawarkeun ka ieu mah. Gobat si Upi tuh cenah motor dipake. Anjing ngunuskeun kieu. Henteu kuat dipake cenah. Oh, jadi motor ini menang nginjem dari si Lutfi. Nya si Lutfi naik dipake cenah ka helar. Jadi Wah, mendingan motor ieu motor alus. ayo kita jalan-jalan. Ayo gaskan. Awas hati-hati teh. Menjek, lu baca Upi cenah ka helar. Ai kamu mau kemana? Aku mah mau jalan-jalan pakai motor bagus daripada motor itu. Nang nginjem deh. Mang Jack, mata kita aing motor teh ulah nginjem, meuli. Tanuk dia ya, nu 4 silindar. Ah, ngeunah mau awe teh. Mau jauh sih gimana nginjem doyok? Het, Mun teu palingnya nyegik sih mah. Juga beli motor dalam sekejap teh. duit mah loba aing mah di karungan. Ayo, naik Eta motor rek dipake ngahelar cenah geuwat. Oh, tuh. Sana wa. Kilupi ka tidak bisa. Ah, meuli dia motorana halus. Ah. Ngomong siap teh Mang Jack. Ayo jalan. Sekarang mau main we yuk ke kantor yuk. Jalan-jalan. Bos. Lila teuing. Motor rek dipake malam mingguan. Martabak eueuh. Motor dipake lila rek dipake malam mingguan. Si tadi. Oh bos rek nginjam. Ih, rek dipake malam mingguan. Ah, jangan doyok nginjem. Siapa mau nginjem ge aku rek berebutkeun si Besti kan. Besti rek dipake malam mingguan. Martabakna kumaha? Pan canu dina ge bos. Ah, kumaha tuh ieu dah. Oh, penting kena awewe urang mah. Motor menang nginjem rek jago ku martabak. Well. Si Bos Napa tuh. Daripada si Besti kumana sih teh. Kita wajib. Sela di pos ah.
Aduh, kayak sila aing di dia di imah mah aing pamajikan aing sok nitah wae. Ah. Lamun di dia mah santai mah anu ngaganggu aing. Penting kata apa ya aduh, aing saya. Marhaban ya. Si doyok itu dirasa si Tir. Pemajikan aku ini usir itu. Masih eta, Pak. Yok. Aduh, anjing. Yok. Ah, anjing yang mau bangke ieu mah euy. Yok. Bener euy, es bangke teh kieu. Ah, ieu mah bener-bener budeg anjing. Goblok sia mah. Yok. Bener sih keher euy. Bener-bener budeg anjing sia doyok. Ah. Gawean ku aing anjing. Aduh aing anjing lah gitu. Ah, anjing leho deui anjing lah. Anjing dia. Anjing bener-bener bangke sih goblok. Aing kali-kali mah anjing aing gawean si keher. Ah, anjing teh. Goblok. Anjing leho aing deui. Yok. 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 Anjing, sikat main kuliah ada nama anjing kos baca. Budak! Aduh, siap yuk! Aduh, siap budak nana orang goblok! Aduh, Lebok sia teh baroyok. Anjing. Bok sia. budak! Siap budak aing ya. Bok. Au. Lobok polisi, euy. Aku kumaha? Enggak atuh kan pamaek nahar. Ngayok cenah aya duit teh. Aya mah kurang kira-kira. Ah, cobaan we, gak murah ieu cenah sate di mah. Sate 30 tusuk. 50 we, 50. Anjir kalau ngatur. Aing mesti kita bisa dahar. Oh, dibungkus sawari ke. Siap. Tong lila ya. Oke. Bapak, siap. Kuat lah. Kurangi duit mama wa. Nah, atuh sia teh berdosa kita nyopet ka aing. Jangan selalu nyomotna. Sate SA barokah. Memang beun selain murah, beunah. Kemah aing ek bawa salikuhan tadi. Ek bawa pamajikan ka dieu. Rawatnya. Anjir guna beli santenanya. Iya ini mah mata gede ieu. Mantap pada mulai. Bukan mah sate terbaik tuh yang di Sumedang sih kenapa ya? Berarti mulai itu kita angkat ini. Panen ayo. Oh, temannya kan sudah obat setai. Hiji anya ini yuk. Mau dijual? Oh, ayo ieu loba teh. Mang, 50 tusuk deui. 50 tusuk deui. Kali bayar heula. Bayar heula. Saya bayar. Tenang. Bayar heula, bayar heula. Saya mah lagi banyak uang, jangan hariwang atuh. Bayar heula. Kalau mau dibayar. Apa? Naon ini? Ah, asal modusnya. Mak. Hah? Wanyu weuh, dia lo duitan kan? Jam, enggak jadi kan? Bayar heula.
Goblok ke kabur. Jagoan gerak. Lain lagi.